santri ka kiai rasa isi nanggus kurang. Maaf ku kiai dilarang ngarokok. Cek kiai teh, ulah sok ngarokok, dararia ari napas hayang panjang, sawar hayang bagus ngarokok bae. Kan santri bararadu ngarokok di sawah, di kebun, kadang-kadang di WC ngarokok. Begitu kiai lewat kana WC, aya WC ngebul ka. Cek kiai moal salah, ieu santri keur ngarokok ieu. Digedor ku kiai, "Weh, kenaon dia?" Keur miceun ka. "Ngarokok teh?" "Ieu teh ka." "Eta we sana ngabul." "Ieu mah taina handeut keneh ka." Welcome back to SLG channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun angsana. Itu si pokoknya. Daun salam, daun angsana. Anu ngajawab salam mudah-mudahan salamet dina virus corona. Jadi aya corona. Lamun corona aya bae eta moal salah gara-gara nini-nini mah. Sabab nini-nini menang duit di lurah 600.000 nanya ka incuna, "Ceng, ieu duit naon?" "Duit corona mok." Cek eta nini-nini bagir jasa eta corona, mudah-mudahan corona panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdolil makhlukati wa afdolil mawjudat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul khairati wal hasanat wajtanabul ma'asi wal munkarat. Amma ba'du. Wa qala nazim fi kitabi ta'limil muta'alim ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi. Dah mahat dibagi. Wa fadlun wa inwanun likulli mahamidi ya Rabbi bil balil maqam waghfir lana ya wasi'al. Ieu teh zaman geus bantuan gawean. Ieu teh zaman geus kudu asak-asak mik. Lamun teu hayang tijung ka agama kudu mik. Ngeunaan tinggal kieu doang ieu. Ya Rabbi bil mus baligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Ulah loba goreng sangka sanggup bisa lapar meriamnya. Ulah loba goreng kakiai ulah hew matak di dunia cilak di akhirat asup neraka. Naudzubillahi min.
Aduh nyaroh catur ya. Ampun paralun anu kasuhun ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu ditedak ka para alim ulama anu rea ku pangabisa. Mipit widi ti para kiai anu paraniti ku pangarti. Kusabab sakitu salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna abdi sanggakeun ka para alim ulama, para kiai, para hujat, para asatid tokoh dan pemuka agama, wabil khusus guru urang sadayana abina wasaifina Abah Kikik beserta keluarga, wabil khusus sahibil bait, sahibil walimah, keluarga besar pondok pesantren Nurul Hufad, wabil khusus guru urang anu ti Pandeglang, kori urang anu ti Tangerang, anu ti Tenjo Abah sadayana anu hapunten tetiasa disebatkeun nami hiji-hijina anu doana ku abdi sangat-sangat dipikasuhun. Aparatur pemerintah tekakantun, pangersa muratibil acara, penata acara, pemandu waktu anu gaduh panungtun, ibu bapak hadirin hadirat, pemuda pamudi, santriwan santriwati anu caralik dipayun. Mudah-mudahan berkah kumpul urang ayeuna, urang menang topek hidayah karena ibadah tambah tekun, hirup bermasyarakat tambah rukun. Ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat as'adakumullah. Hampura satyacana ieu tur nyarocot ngagidir ngomong di hareupeun para kiai ulama ka dieu gerek ngahadiran doa. Jadi sakieu ge lah hitung-hitung ngalap berkah. Mudah-mudahan para dulur sadayana tiasa ngahapunten sareng ngamaklum insya. Ke guru urang aya keneh. Ibu siap sampai jam 11? Ibu siap? Mamang siap sampai jam 12? Sampai jam hiji ge kuat? Geus ieu mah geus teu aneh pokona mah kabehan ieu potonganana tukang ngabohong. Sohor be tukang ngaji. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berbicara tentang pondok pesantren, majelis taklim, lamun diibaratkeun di zaman Nabi Nuh, ieu adalah para hukmah. Jalma anu bakal salamet nyaeta jalma anu naik kana eta parahu. Keur zaman Nabi Nuh banjir, anu salamet tina banjir nyaeta jalma anu beriman ka Gusti Allah, beriman ka Nabi Nuh, naik kana parahu. Benar apa benar? Kondisi zaman ayeuna, keputusan yang paling tepat, pilihan yang paling hebat, best of the best. Tolong ngerti teteh sarua anu kaharti. Tapi jangan dikira santri itu bisa bahasa Inggris gampang lah. Cekah Jamal ya good night, selamat malam, good morning, selamat pagi, gujubar, selamat ngojay. Lamun budai eta ngopi dia. Atuh kudu bisa mah bahasa Inggris seutik-seutik mah nyaho-nyaho kana open teteh. Di situ nyaho kana open ke lumpang ke Jakarta pas di Lawang Ramayana aya bacaan open. Kedak ulawak asup dah. Pangrasain di lembur mah paranti manggang kue. Lamun urang asup urusanana tutung. Mungkin nungguan batur deh lah. Geus kitu aya urang bule asup mah blues we. Menang 10 menit urang negrok nu kaluar. Tuh, cing aing ge tutung tuh. Eta gara-gara teu bisa bahasa Inggris. Terus ya terus. Makana di zaman ayeuna urang ge sarua mang keur banjir. Euy. Euy. Keur banjir. Jalma anu bakal salamet
jalma anu kudu naik kana parahu. Mana parahuna? Pondok pesantren parahuna. Mana parahuna? Majelis taklim parahuna. Alhamdulillah. Komo pani zaman akhir zaman geus lain deui bebejer dedengian rarasaan bener teu Pak? Ayeuna pan zaman corona bener teu Mang? Ih anu naik ka pesantren kana parahu mah salamet tina corona. Amin. Atuh komo santri mamang pan corona eta kadituna virus eta kuman. Atuh santri mah geus ti baheula gaul jeung kuman ya. Baju 7 poe can disusuh. Komo eta beres ngaliwet pannya, tos beres ngaliwet dina kastrol geus asak sangu neangan nampana aya di kolong kobong mah. Barang ditempo nampana pinuh ku TikTok, naon TikTok tai pitik jeung tai kotok. Dicokot bae nampana disebor bae ku cai bersih make cai keran nu penting najis airnya ngaleungit. Cek dokter mah masih banyak kuman, masih banyak bakteri, kurang steril. Cek santri mah sabodo amat dokter kuman dia modar kuliwat panas mah. Bener. Terus lamun daharkan make daun cau ngampar mah. Teu karasa di guri aya embe. Eta daun cau ditarik embe. Atuh sangu paburi sakacak-kacakan. Sugan tarik dieureunang daharna lanjut terus. Jong geus campur dina geusik ieu hayu dicongcongan. Kuman kan makhluk Allah bener teh. Cek Allah teh kuman dia ulah asup kana beuteung santri. Eta mah kakasih aing keur neangan ilmu agama aing. Dia kuman ulah asup kana beuteung santri. Cek kuman teh muhun Gusti. Alhamdulillah kuman teu daekeun asup kana beuteung santri, tapi maaf kumana nempel dina birit santri. Sahingga gugubrut bae. Ngagitar. Atuh kudu mah kudu gugubrut santri mah. Kudu atur, jadi itu kiai-kiai di sedukan doang nama saya saatur kabeh. Jadi santri tanpa atul bagaikan langit tak berbintang mah. Hidup atul hidup. Jalma nu bakal salamet, jalma nu naik kana parahu zaman ayeuna majelis taklim. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka urang mah ibu bapak syukur jasa anak naik mondok. Alhamdulillah. Komo ye di pesantren tahfidz. Lamun urang boga anak tahfidz engke jaga di akhirat, eta anak bakal makekeun mahkota kana indung bapana. Ih, pancing ya. Nah, bakal dipakekeun mahkota. Kemudian eta kolotna bakal dititah milih karena jalan surga anu mana bae. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di santri di dieu ngajadikeun hafidhoh anu maslahat anu manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Lamun nempo doang kieu matangeh keneh kana kiamat banyak. Santri loba keneh maaf padahal mah zaman ayeuna teh Gusti alamna doang anu caang tapi hatena mah poek. Bener teu bah? Bener teu? Baheula mah alamna poek mang tapi hatena cararaang. Mana buktina? Baheula mah kiai masih jarang, jauh ngaji ge make obor barala. Bener teu mah? Ngaji dia make lampu totok asal beres ngaji liang irung hararidung. Bari jeung dipagahan ge kiai na salah denge bae, kiai mamagahanana waktu anak waqfir lana warhamna kadengena kumanehna mah apu mana gambir mana. Rek nyupah meureun dia mah. Tapi maaf Pak ulah ka diseungsirikeun kolot baheula mah najan pangarti teu pati loba, ilmu teu pati loba, maca Quran teu pati pase, tapi hebat jampena manjur. Bener teu Pak? Ulah pernah nanya kamu kolot jampe nyeri beuteung. Cek ulah teh mok coba eta jampe nyeri beuteung pagahkeun ka kula.
cek mokolot kula turutan ceng kieu bismillahirrahmanirrahim terus beuteung ngatabuhan bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede dug 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 cager bener tuh padahal ya Allah bismillahirrahmanirrahim bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede dug 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 cager naon sababna hiji rajin puasa mah ilmu satangtung pangarti satinggi langit lamun teu daek puasa lamun hayang boga peurah kudu daek peurih bener teu mah hiji rajin puasana kolot baheula anu kadua takdim gede isin kanu jadi guru bener baheula mah aya kiai dehem doang geus nyara rumput lalumpatan saking isin hormat ka kiai zaman ayeuna mah geus jauh beda kadang-kadang ka kiai nginjem korek di belon sakalian di ngerokona ih goblok bener apa bener santri ka kiai rasa isi nanggus kurang maaf ku kiai dilarang ngarokok cek kiai teh ulah sok ngarokok dararia ari napas hayang panjang sawar hayang bagus ngarokok bae kan santri baranadu ngarokok di sawah di kebun kadang-kadang di WC ngarokok begitu kiai lewat kana WC aya WC ngebul kak cek kiai moal salah ieu santri keur ngarokok digedor ku kiai we kenaon dia keur miceun kak ngarokok teh ieu teh kak eta we sana ngabul ieu mah taina haneut keneh kak goblok kiai ngalawan banget bener ya bener mal kebal bola mah tengah jam paling dia terus maaf bener ayeuna mah alamna caang tapi hatena poe ayeuna buktikeun ku kabehan urang mah baheula mang dipolototan ku kolot kita ngaji teu loba ngomong langsung berangkat bener teu bah cek kolot ya ngaji cimataan berangkat ngaji tapi jajal zaman ayeuna mah dipolototan ku bapana hade kenceng di kot di Karawangan ngaji dia lecek dia ngade kumaha yang balna pak pelotot biasa aja keles komo lamun ka mana cek mana ngaji ceng ngaji kumaha jawabna 2000 bener apa bener daek gue ngaji 2000 tapi sanajan kitu dulur kabehan tanamkan giroh semangat mencari ilmu amin anu bakal selamat di akhir zaman adalah jalma anu ngaji anu masantren putusan yang paling tepat pilihan yang paling hebat best of the best adalah memposisikan diri sebagai santri alhamdulillah tegas nama kudu daek ngaji aya santri bulanan mak nu ngaji bulanan aya santri mingguan nu ngaji mingguan aya santri unggal poe nisbatkeun ka santri anu nyekel pulpen jeung kertas nyoret sadayana tah ieu bakal salamet naon sababna al iman bi martabatil ilmi iman eta barometerna ilmu bah lamun ilmuna leutik iman ge milu leutik lamun ilmuna gede iman ge gede sedengkeun anu bakal nyelametkeun urang kabehan adalah ilmu ayeuna secara logika kumaha urang rek boga iman lamun teu ngaji mah bener apa bener makana al ilmu thariqut taqwa ilmu itu adalah jalan takwa geus kesimpulanna kakabehan ulah eureun ngaji insya sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.